Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kepenutan, Muhammad Rasul pilihan. Kasahabat naridwan, kula wargana kabehan. Iya nadam singkat pisan, hitung keringatan. Umumna ka ikhwan, utama ka diri pisan. Jalma di zaman ayeuna, taledor kana sholatna. Padahal eta dosana kacida pisan gedena. Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman, kana sholat naringgalkeun. Tinggal sholat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma geus teu sholat, balad nasi iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paena moal salamet. Hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilaka mautna, seuneu neraka tempatna. Jalma nu tara sholat, rugina dunya akhirat. Dina hadis diterangkeun, ku Rasulna dijelaskeun. Nu sok taledor sholatna, 15 siksaana. Genep siksaan di dunia, 3 di waktu mautna. 3 di jero kuburna, mangka urang sing waspada. 3 deui nu beratna, dina poe kiamatna. Siksa nu di duniana, diangkat berkah umurna. Kadua pucel beungeutna, teu aya sinar wajahna. Katilu kabe amalna, ditolak ku pangerana. Kaopat teh doana, teu pisan ditarimana. Kalimana teu kabagian, doana para sholihin. Kagenep rugina pisan, mautna teh tanpa iman. Siksaan waktu mautna, kacida pisan hinana. Kacida pisan laparna, kacida pisan hausna. Sanajan laut nginumna, moal leungit halahapna. Siksaan jero kuburna, digencet liang lahatna. Ku tarik gencetanana,
nepi kabarotong tulangna di huruf kuburanana kusana banget panasna dipanggang dina rohatna ti berang jeung ti peutingna Allah ngirim ka kuburna orai nu banget gedena Sujaul akron ngarana macokan kana badana terus teu aya eureuna dugi ka poe kiamatna siksaan poe kiamat na malaikat nu beungisna mawaran teh besi baja panjang 70 hasta dikalungkan ka pundakna disaupkeun ka sungutna ditoblaskeun ka duburna atuh ka cida nyerina puasana sodamona teu ditampi sadayana kitu deui jeung hajina wala amalna jakatna sagala rupa amalna Allah narimana jalma nu tara salatna dilaknat ku kitab opat Taurat Injil ngalanatan kitu deui Jabur Quran unggal poe jeung peutingna Allah nurunkeun laknatna 1000 laknat diturunkeun kanu sok ninggalkeun salat malaikat ngalaknatna ti langit 7 lapisan Muhammad ulanyaan ka jalma tara salatna entong ngadi syafaatan termasuk ke umat anjeun jalma nu tinggalan salat jalma nu tinggalan salat di mana geuring payana yang YouTube ya ku anjeun tong dilayatna sabab deukeut jeung iblisna ulangan terjana-jana bisi kabawa laknatna ulah salam kamarina ulah dibere daharna ulah dibere minumna ulah nyobat jeung lahirna ulah kumpul jeung manehna bisi kabawa azabna jalma nu tara salat teu aya agamana jauh ti rahmat Allah jauh hampura Allahna di akhirat golongana ka golongan munafikna diganakeun siksaana kadua kali nyarina angkin poe kiamatna dibangkokeun teu leunang
ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebugan dibuka lawan sakorna diasupkeun narakana dina neraka barengna jeung Qarun Haman rejeungna jalma nu tara salatna minung ngalanat sahuna kadaharan ngaduakeun supaya dilanatan mane musuhna Allah bohongan mane tara salat mane musuhna Allah bohongan mane tara salat